Nang bule maju di Narajang. Ningali Panarajang lawan datang, akhirnya Muji Sakti ngabendung di Panarajang lawan. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung Panarajang lawan. Harita akhirnya Muji rek ngasupkeun Panarajang leungeun katuhuna. Tapi kapihelaan manten ku gerakan nang bule anu leuwih cepet. Panarajang leungeun katuh nang bule ngahantem dada lawan. Satu bergegas jadah nang dewek-wek deh. Akhirnya Muji Sakti ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi gancang aki Rumaji Sakti mancuhkeun deui tangtunganana. Akhir Rumaji Sakti kerung bari merhatikeun nuju lawan. Kanyataan lumeh henteu bisa dipercaya, setengah bagian kekuatan talaga lapisan digunakeunana mampu diimbangan ku nang bule. Nya ceuk aing ge naon anjir. Mane bakal kabeunangan ku Panarajang aing. Kabuktian pan maneh ngadalegdeug mundur ka tukang. Hayang we disebut Ramuji Sakti. Raweuy Sakti. Sakti nahaon anjir Kabeunangan ku Panarajang aing geuning terus ngadalegdeug mundur ka tukang. Kumaha masih keneh hayang dihantem deui ku Panarajang aing maneh teh Akhirnya Muji Sakti kabeunangan ku Panarajang nang bule mangrupa kanyataan anu teu dibayangkeun ti anggalna. Bari musirkeun perhatian ka nuju lawan, akhirnya Muji Sakti nyarita ditujukeun ka nang bule. Neh maneh tong wakaasa geus meunang angin. Dah pedah geus bisa ngasupkeun Panarajang ka nuju lawan sia. Rum tarung acana naon dang bule. Kabadungan kuneh maneh kayaan dewek-wek can bisa dirubuhkeun rung tarung masih kene ruwangsung. Cana naon kumaha ari maneh? Masih kene kurang? Hayang kabeunangan deui ku Panarajang aing maneh teh Hasok. Tarungna we anu baleg. Da nya teh geus kolot nya. Gunakeun ilmu silat maneh mun heueuh mah bakal begu ngarubuhkeun aing Ramuji. Era we ku aing mah bebenyit keneh di dinya geus nyarenglet kitu eta beungeut oge geuningan. Kulitna geus nyarenglet kitu bisa dicelepan. Kangadanan dewek Rumaji Sakti lain Ramuji sia. Kumaha? Rumaji Sakti si lain kalaka deui Rumaji Ramuji sia. Jago kolot anu kawas maneh kieu mah. Kumaha aing atuh sia raweuy. Keur aing mah mending keneh nyebut Ramuji daripada Rumaji mah. Adi lanceuk eta mah jeung Ramijud. Apana gila bisa cocok kaki Ramijud keur jago kolot nu ditindakanana kawas maneh mah. Akhir Rumaji Sakti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun tilu para bagian kekuatan talaga lapisanana bari ngagunakeun ilmu silatna. Henteu bisa ngan saukur ngalakukeun tarung saperti waktu keur ngaweunan si Telogos Hideung. Sabab di luar dugaan tetela nang bule mibanda ilmu pangenteng badan jeung kekuatan talaga lapisan anu di luar dugaan. Ningali aki Rumaji Sakti geus ngabangun pasangan saga diri harita nang bule anu geus ngawangun pasangan terus nyarita. Jadi ayeuna rek aing atawa maneh anu maju Narajang ye Aki Ramijud. Aki Ramijud. Keur aing mah bebas kali kumaha maneh we eta mah anjir Ngan sigana mah giliran maneh eta mah anu kudu maju Narajang ka aing bener teh. Sabab tadi apalan aing anu Narajang ka Aki Ramijud.
jadi nih maneh hayang nyaho nih. Wah, nunah nenek ya. Leh maneh hayang nyaho kahebatan ilmu silat wek dewek. Mangsa ngalakukeun panalajang kanu jilawan. Adeku dewek wek bakal dicumponan siadang bule. Wek dewek anu bakal maju narajang. Tapi kudu ngagunakeun jurus anu balik sateto asa-asa tempur jeung aing mah anjir ah. Lainna naon ngarapan narajang we aya nu bisa kenakan anggota badan aing. Didinya supaya nanti semangat lah. Ari kitu mah ngagunakeun rupa-rupa pangabegug teh ayeuna mah ka badan aing. Sok balik sainana. Hari heueuh mah maneh hayang malas bisa ngasupkeun panajang kanu jilawan. Sok ju maju neh maneh Jud Rami Jud. Adam jada si kurang ajar. Neh maneh montong umar wae caitaan sia. Wek dewek. Wah, wek berewek beureunan. Ayeuna lu bakal maju narajang sia. Sok di antos-tos ku aing tah gerakan didinya ilmu mu didinya sok dulutan aing sagulang ajar bebas nah. Jorelat curung akiru maji sakti maju narajang. Ilmu silat yang digunakan kuderina lain ilmu silat samarangan. Tapi ilmu silat anu kaasup tataran ilmu silat pinunjul. Pangenteng badan jeung kakuatan taraga lapisan anu digunakeun ku aki rumaji sakti. Ngajadikeun jerimna jujurelatan teh beda ti kalangkang we. Nang bule ngimbangan anu dilawan, harita jirim nang bule ge jujurelatan. Dua jirim jadi tebeda ti dua kalangkang anu keur sri samer. Anu keur tarung pada ngagunakeun ilmu silat tingkat tinggi. Para warga nu ngabandungan kana eta kajadian beuki tambah katarik perhatianana ningali lumangsungna tarung dina waktu harita malah aya anu ngarasa salempang. Inggis nang bule anu kasoran eleh jajaten. Bari merhatikeun lumangsungna tarung sabagian warga ngobrol jeung anu sejena. Bibinya jadi kakategan di hati teh aduh. Seblak gitu tah. Eta nu tarung teh jelas lain tarung biasa eta mah. Tapi tarung tingkat tinggi. Tapi kan kadua jirim jadi tingjoy lati beda ti dua kalangkang. Amoeng. Anu keur sili samer eta nu disalempangkeun ku bibi mah lain kurang naon eta we nang bule incuna sirawing tapi keun ka eleh jajaten eta anu disalempangkeun ku bibi mah. Sedangkan eta nang bule teh jelas aya di pihak urang anu ngabela ka sasama. Nyingraikeun oge ngamankeun jelema-jelema anu ngalakukeun kajoliman ka urang-urang kieu. Cikan kumaha kira-kira jaga bah ewon bah. Si abah mah kalaka huntu muruluk cing. Nah di cek abah mah pangadanna nang bule teh incuna silawing. Baca sabil aku tapi keun ka cilaka. Ada wadi tanda saku anu jilawan. Tuh geus kaluar deui bahasa Rusiana ieu teh naon teh artina teh teh. Anu penting urang sadaya jadi cek abah mah urang teh doakeun we lah nang bule sing aya dina kaunggulan. Bener henteu Enci Lim untuk pendekar wanita si Saulit bisa nyebak meuneunan kumaha eta tarung anu keur lumangsung teh. Haya Enci bikin itu nang bule punya kekuatan anu tersembunyi. Haya tapi we belum bisa pastikan apa itu kekuatan tersembunyi dari nang bule yang akan digunakan, Haya, itu mah baru menurut bisa apa. Yang jelas nang bule masih tetap bisa imbangan kecepatan dan kekuatan serangan
ya serangan dari lawannya gitu. Begitulah kata Encima Bibi. Ya mudah-mudahan we atuh eta pisapat encilin teh. Sing aku jeung kenyataan ang bule boga kekuatan anu tersembunyinya. Tuh. Rada ngurangan ayeuna mah tuh kacepatan gerakan anu keur tarung teh. Itu perhatikeun. Sakali sewang pada ngasupkeun panarajangna tingalikeun tuh Abah. Nu keur ngobrol musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Aki rumaji sakti jeung Nang Bule kacepatan gerakna jadi ngurangan. Masing-masing bisa ngasupkeun panarajangna keuna anggota badan lawan. Aki Ramuji Sakti bakal ngasupkeun panarajangna. Sedengkeun Nang Bule ngabalas bisa ngasupkeun 2 kali panarajangna. Sohyuk panarajang dengan katuhu Aki Rumaji Sakti ngahantem kana dada lawan. Sok kebakas. Tapi geus waktu sababaraha detik Nang Bule ge ngasupkeun panarajangna. Leungeun anu katuhu ngahantem careham belah katuhu lawan. Sedengkeun leungeun anu kencang ngahantem kana kakemplong katuhu lawan. Sathiuk kebakas. Sedan wek dewek belang deui nabat. Aki Ramuji Sakti ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Meh bareng jeung Nang Bule duanana harita pada ngadaligdeug malunur ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Aki Rumaji Sakti memang hebat. Harita gancang mancukeun di tangtunganana. Nang Bule ge sarua harita mancukeun di tangtunganana. Aki Rumaji Sakti kerung bari merhatikeun nuju lawan, harita ngomong dina jero hatena. Edan. Nang Bule memang hebat ieu wabolak deh. Ngageun-ngageun 34 bagian kekuatan talaga lapisan. Jeung ilmu pangenteng badan lumeh sapinuhna. Tapi ya si wabolak deh. Alah. Tak bisa ngimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang aing. Malah manehna 2 kali ngasupkeun panarajang. Sedengkeun aing ada saukur sakali deh. Nabat ngasupkeun panarajang. Kanyataan lumeh teu bisa dipercaya. Budak satepak bisa ngimbangan karena kekuatan jeung kemampuan ilmu silat aing. Aing jadi penasaran. Kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna ya. Itu deh ilmu pangenteng badan ge kudu digunakeun sapinuhna. Alah. Sapira ku aing kudu eleh jajaten ku si wabolak danteng jeung ku si Nang Bule. Ningali Aki Rumaji Sakti tacan ngawangun pasangan saega diri pikeun neruskeun tarungna. Harita Nang Bule nyarita bari yang serikeun. Cek aing ge neon Ramijud. Aki-aki Ramijud. Sanajan maneh bisa ngasupkeun panarajang ka aing. Tapi tetep aing nu meunang mah anjir. Maneh mah saukur sakali ngasupkeun panarajang. Sedengkeun si aku aing mah 2 kali pan. Kumaha masih keneh rek diteruskeun taruna? Oh bisi rek eureun ngaku eleh. Teu naon. Teu naon keur aing mah Ki Ramijud. Lewane dong wakaboga ngapan kal bakal mampu ngarubukeun uwek-lewek berwek sia Nang Bule. Nah serius ya. Eta mah meni diberwekeun teuing atuh si teh Aki-aki Ramijud. Kepikeun gayeuna wek-dewek tacan bisa dirubuhkeun ku anu jilawan sia. Jadi ieu tarungku diteruskeun sia. Oke deh, siap bos. Jadi maksud maneh mah mun aing geus bisa ngarubuhkeun nu jilawan, kakarek maneh rek ngaku eleh. Berenanya gitunya. Tahu lagi pasti bakal eureun gitu.
Ari geus puguh kitu mah aing kudu bisa ngarubuhkeun lawan. Sok lah. Ari kitu mah oke, ku aing bakal dibuktikeun engke maneh eta bakal tijulalit sia kena panajang aing Sakirami Yud. Aki rumaji sakti ngawangun pasangan bari musirkeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Kitu deui ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Bari marhatikeun nuju lawan harita Aki rumaji sakti ngomong dina jero hatena. Pun kacepetan gerak jeung kakuatan Panerajang masih kene bisa diimbangan ku Sinang Bule. Aing kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkas. Mun jurus pamungkas masih kene tetep bisa diimbangan ku Sinang Bule, geus eueuh dipilihan keur aing. Aing kapaksa kudu ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan, ilmu panglebur, Naga Palastra. Eta ilmu pemuhalan bisa diimbangan ku Sinang Bule. Maneh mah ongkoh geus ngawangun pasangan. Tapi kalaka masih kene ngahulang kawas kitu. Naon leungit duit jeung ngahulang ke. Duit receh meureun nya. Alah. Murag terus hese di delehna gitu. Ieu rupa-rupa pisan si Akirami Jud. Rek nuliskeun karung atawa rek kumaha mah teh Ami Jud? Aing geus atel ya. Hayang buru-buru ngageblok di dinya. Warah ku aing aki-aki pulokota nu kieu patut mah. Lain insaf segitu geus Rami Jud teh seteh Kalau ka ngagugulung teu eceug we, teu eceug. Sok nu balik sagelutna. Dinya teh hayang kebeunangan deui ku Panajang lawan, atawa kumaha? Sedan, alas, jangkar, kehed, kurang ajar. Wek dewek bakal maju dina Rajang Sinang Bule. Oke. Rasakeun sakurang ajar. Jurelat cilung Aki rumaji sakti maju dina Rajang. Ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Kitu deui kakuatan talag lapisan sapinuhna. Mokaha kacepetan gerak jeung kakuatan Panarajang Aki Ramuji Sakti jadi beuki nambah ngaronjat tibatan tadi. Sedengkeun Nang Bule harita ngimbangan kana kacepetan gerak jeung kakuatan Panarajang lawan. Dua jirim jadi ting joelat deui teu beda ti dua kalangkang anu keur sri samber. Malah dua jirim anu ting joelat teh beuki tambah cepet tibatan tadi. Para warga nu ngabandungan kana lumangsung eta kajadian jadi kaenteupan deui ku perasaan salempang. Inggis Nang Bule anu kasoran eleh jajaten. Sabagian warga harita aya anu negerakeun rasa kaselampangan hatena. Awal bani jadi keketegan kieu hade jang. Anu keur tarung teh kalaka beuki tambah cepet tibatan tadi. Kumaha wae atuh ieu teh nya Nyai. Mangka hade. Papateun jampe pamake. Ngalah Nang Bule aya dina kaunggulan Nyai. Sok kayaknya papatkeun jampe pamake Nyai. Sangka Nang Bule aya dina kaunggulan. Sampai pamake naon atuh ari Abah. Anu pokok abdi mah geus boga kayakinan Nang Bule pasti nanti Nang Bule putus Sirawing anu bakal dina kaunggulan. Abah percaya ka Abi. Abi mah geus bisa memprediksi ku ilmuna, ku kaparigeulna dina eta nanti silatna. Kayak saya ini bal gudang kabeh. Eta ilmu Nang Bule teh ilmu tingkat tinggi, eta mah tingkat tinggi. Malah kapapakan kajian musuh kumaha oge. Naon sababna?